Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wilujeng buritnya. Oke, urang ayeuna erek arulin jeung barudak salembur. Pastina maraneh geus teu asing lah anu ngaranna Trasering Panyaweyan. Pukituna urang jeung barudak erek ngaropi bareng. Tentuna orang eueuh kabosan ngopi bae di Trasering Panyaweyan. Karena Trasering Panyaweyan selalu memberikan keindahan, apalagi di sore hari ini menyambutnya dengan samudra awan, anjir. Kali ini kita tidak kalah dengan negeri di atas awan, karena kita juga punya kecamatan di atas awan. Oke, urang lanjut erek naik ka Trasering Panyaweyan. Kukituna urang erek ningali anu ngaranna senja. Senja taek anjing. Hahaha. Perjalananna emang nyieun urang ngarasa kecapean, tapi urang didinya bisa ningali keindahan Trasering Panyaweyan. Tuh nya tingali ieu pemandangan meni endah pisan. Komo deui lamun mawa pasangan meni cocok pisan. Hanjakal ieu barudak teu boga pasangan. Hahaha. Kituna urang erek popotoan yang diabadikan.
datangan ke tempat marane candi lakonan. Ukituna di ditu marane bakal menang pembelajaran jeung kaendahan. Oke, tong hilap di subscribe heula channel urang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.